Sehari nelpon. Halo? Peselanya yang telepon deui. Neng, nuju naon? Henteu ieu bieu anu nelpon. Sebentar ku naon? Ari abah rek ka mana geuning? Bade kakang berod nganterkeun motor. Neng terus di mana nih? Nya tadi tos di Lebak, tapi geuning di parkiran teh saha? Nya eta kamari teh diliburkeun. Oh, diliburkeun. Berarti sami merenya acuy ge libur. Nya atuh diliburkeun sami. Terus lamun libur sakamarana? Acuy ge ka mana? Paling oge di bumi we ka mana tuh? Mana kuning cantik itu ya. Kan datang wae. Jam berapa ini? Ini jam boleh tuh. Oh, itu. Hey, Aduh. Ini ruas. laminya Tuh. kumaha emang kitu teh damel moal anu nyeuselan. Atuh neng da mumpung liburnya tengah aja yang ketemu dengan Ah, sial. Ih, Allah. Iya. Aduh neng, ampura neng, ampura. Tarik tuh, ya tuh. Aduh, neng, antosan neng. Neng, antosan neng. Aduh, neng, antosan. Ih, ayo bakal lompat wae dah. Oh, gitu. Mumuhu neng. Neng bade ka mana tuh? Bade uih. Bade wih. Di mana sih kebon teh jauh-jauh teuing eta? Cicing kalau bang ngomong ke nepi ke deung deui. Mana jauh ini? Di dinya. Kumaha? Siapa kudu eureun mah? Lagi ya. Asa si Tisna itu. Tapi jeung sahanya. Tapi motor mah ciga sini sih itu teh. Sia keur naon kae? Ayo buruh. Panas ya. Cicing ya, tadi gerak tadi. Naon sih teh? Enggak cicing lalah heuh. Aing teu ngeunah ya kieu. Teungeun aku naon sia? Pokoknya mah tungguan heula di dieu. Oh, nyanta satunya ati payun. Nyesep itu mah. Iya suh. Naon mal? Iya macem-macem. Ngerian sini sih. Naon maksudna? Nganaon sia? Sia. Wah ini maneh sok turun. Wah, ini yang tuh Sok, turun ayeuna ge sok. Turun naon? Nah hati. Naon naon sok? Naon sia? Turun naon Balik sia aing. naon? Sok. Aduh, ku naon kagak lu jadi budak teh. Naon? Sia naon? Sia naon? Naon? Si Asep jeung si Alon gebah ku aing sia. Pokna ku aing direngaskeun. Oh, dalam lain siak wae geus ditonjok mud. Teuing sia yang ditonjok. Gasal. Ayo, geus urang ulin ayo. Ayo. Kayu atuh.
Ayo nah cari kulin ke mana teh? Mending ayeuna mah urang ngalaseng mun Pak. Ah sia makana sayang manuk wae. Nyang geus atuh ayeuna mah milu makeun bae tong alulin deui jeung urangan. Ya tong kitu tuh ai maneh. Nyang geus atuh hayu lah bae. Di mana teh Amud? Ah, loba ngomong aja turkeun. Sigana udah kesenepi ya. Ku telepon ku yang si Madunya. Tanyakeun ya. Duh, gedeng deui panen ya gedang. Mantap. Naon kang berut telepon. Halo. Kang. Dun. Gimana posisi? Biasa di kebun keur ngontrol. Naon? Oh, lokasi. Oh. Tetap baru kesenepi can kalinya. Barudak naon ari Akang? Eta si Imam. Ngantarkeun pegawai aya ka mana aya eueuh. Eueuh di dieu mah si Ima ka dieu mah. Eueuh nya sanepi. Aduh, heuh nya geus tuh. Oh, heuh atuh Kang. Geus, suganda aya naon? Ayo. Kade, jaga anak cemurah ya. Pusing yo. Yo. Cuy. Kunaon si Tisna? Cuy. Tulungan orang cuy. Kunaon sia? Cuy. Cing. Aduh jadi cuy, aduh sia cuy. Aduh. Hah? Cuy aing gelut. Sia gelut jeung saha tuh? Si Ima cuy. Sama rupa-rupa wae gelut jeung si Ngeri, Ima. cuy. Guguh kamari ge matak diliburkeun teh gara-gara dicarekan ku Kang Berod. Ayeuna sia ribut jeung si Ima. Aing mah. Ribut gara-gara naon sih? Gara awewe cuy. Aduh sia mah. Kana awewe wae sia mah. Nyeri cuy. Ribut. Keur mah nyeri aing teh gebug sia. Oh, tuh dah sama ngerakeun gelut gara-gara awewe. Saha nu meunang? Si Ima. Sama eleh kuno kitu aing mah. Pusing lah. Dia buru dia. Ya sana eueuh deh, sabelah ka mana tuh? Aduh, buru. Dah, iya ku aing parjung teh ya. Siksa di wae ku aing ya. Cing bener tuh. Ari sia ti mana? Ning teh ka kebon teh. Hah? Aduh. Teh kunaon banget teh kunaon? Hah? Sendiri deh, kuat deh. Sendiri deh. Heuh atuh saya kunaon atuh? Gil, kunaon aing tah? Relut nya ta Kang. Aing pusing lu di sehari tah. Hah? Masalah naon lu nak? Teu apal masalah nama Kang. Mah tadi teh pernah naon teh gelut teh? Si Tisna. Si Tisna. Sia masalah naon si Tisna? Nyata pada si Tisna ngaheureuyaan awewe anu diresep ku urang teu ngeunah pan urang teh. Cek aing ge tenggorok ka awewe. Aing pusing aing ge. Naon sia? Hah? Lain Kang.